Pertanyaan yang pertama, seseorang wafat dan semasa hidupnya pernah tidak melaksanakan sholat. Lalu ahli waris melaksanakan qodho atau pidyah atas mayit tersebut. Apakah hal yang seperti itu dibenarkan oleh syara ataupun ada keterangannya di kitab kuning? Upami orang ngarujuk ningali dina kitab I'anatul Talibin jilid ka hiji halaman 24 didinya dijelaskan bahwa man mata wa alaihi sholatu fardin lam tubda wa lam tubda anhu. Barang siapa yang meninggal terus semasa hidupna kantos teu ngalaksanakeun sholat fardu, maka jawabanana lam tubda wa lam tubda. Kanggo ahli waris dina masalah ngodoan atanapi midyahan teu sawios, teu dikodoan, teu dipidyahan ogenan teu jadi masalah. Eta kaul anu kahiji. Kaul anu kadua, annaha tub'alu anhu awso biha amla. Kaul anu kadua mah tiasa eta salat dikodoan atanapi dipidyahan. Malahan kaul anu kadua ieu kaul anu kiat dihikayatkeun ku Syekh Ubadi katampi ti Imam Syafi'i. Malahan kaul anu kadua ieu diamalkeun ku Imam Subki. Nyatana Imam Subki kantos anjeunna midyahan atanapi ngodoan salat atas karabat-karabatna anu parantos meninggal. Nah anu salajengna lamun teh ama itu dikodo atanapi dipidyahan, kumaha niat kodona, sabaraha midyahanana. Kanggo niat kodo dina salat ngodoan jalma sejen atanapi ngodoan ibu rama urang, dianalikana salat ngodoan salat batur nyaeta niatna usolli fardhu duhri an Zaidin. Itu sampamana kitu. Niat abdi ngalaksanakeun salat dohor nyatana salat lohor anu ke Zaid. Nu penting tetep dana minaga salat fardu ulah lepas tina qasdul fi'li ta'yin sareng pardiyah. Upami difidyahan sabaraha midyahanana, upami ningali dina kitab dieu pidyah dina perkawis salat fardu nyaeta sa'mud. Sakali henteu netepan adalah sa'mud. Sabaraha sa'mud teh? Sa'mud itu adalah upami kana literkeun 3/4 liter. Upami dikana kilokeun 0,6 kilo atanapi 0,6 teh sama dengan genep on. Wallahu a'lam bishawab.